Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepada wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring aljunta tea. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu katilu. Setiacan dikawitan sakumaha biasa Kang Junta sejangemutan kasadayana palawargi diantos rojonganana ke ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Atur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos madarkeun carita hiji perawakan kolot anu tetela jenenganana Ama Eyang Mirsa sareng muridna sekaligus putuna ku anjeun anu wastana Sambara. Anu mana ieu nu duaan teh sawaktu keur anteng gunem catur jol ujug-ujug aya sora ti hareupeun imah jigah anu nubruk pagar dibarengan jeung sora blag-blig-blug. Tah naon cenah anu ieu nubruk pagar teh anu sorana sakitu tarikna jeung ieu teh naha jalma apa sato. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon carita dongeng teh dina episode bagian anu katilu. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sawaktu ieu Ama Eyang Mirsa jeung Sambara keur anteng ngalobrol duaan keur kitu jol kadenge aya sora ti buruan imah parawa borosot jigah sora pagar anu ditubruk. Tuluy dituturkeun ku sora cing gedeblugna anu sakitu tarikna. Terus ieu duanana carengket tina pangdiukana sewang-sewangan. Tuturubun turun ti taju anu maksud rek nyamperkeun kana eta sora anu datangna ti hareupeun imah. Baranggok kaburuan imah tetela geuning aya saurang jalma anu keur abrug-abrugan bari pakupis ieu dua leungeunna bubak babuk ngababukan beungeutna oge kana sirahna terus sakabeh awakna jigah aya anu nyerang ka dirina sakapeung manehna ajrag-ajragan kadang sok sakapeung manehna gogorentelan dina taneuh. Ari barang disidik-sidik tetela geuning aya sakumpulan nyiruan atanapi odeng anu keur ngurubutan ka eta jelema bari gogorowokan matak pikawatireun. Atuh sontak ieu Ama Eyang Mirsa teh jeung Sambara moro ka eta jelema anu maksud rek nulungan. Maklum obong kasebutna ieu Ama Eyang Mirsa teh hiji sepuh anu linuhung ku ilmu
jolgap we pananganana ieu ama yang mirsa teh ngadudut sorban anu nyampai dina tatakna. Terus mos basmalah tiluwihan dituturkeun kaosan ayat suci Al-Qur'an bari kegerenengan. Tos kitu dikebutkeun eta sorban teh kana sagorombolanana ieu nyeruan. Joles weh ieu nyeruan teh ilang tanpa karana duka kamarana inditna. Kari we tinggal jalma anu tadi dikurbutan penyeruan tea anu dina kayaan renghap ranjug ngabebengkang dina taneuh bari aduh Allah. Beungeut nagara mah teu puguh rupana oge saawak-awakna cing para lenung barareuh urut diseureud ku nyeruan tea. Ari tos kitu teh teu sakara-kara ieu jelema teh jol korejat udang tina taneuh bari cungklang cingkleung ngaderetan ka kenca jeung ka katuhu. Mes-mes panonna teh rurat teret ningalian ka langit bari dungdak dengdeng tuluy ngomong ku kulutus. Kamana euy? Areuweuh geuning. Ayo sia, wani mah kadarieu urang gelut jeung uing. Sorangan-sorangan ulah licik. Ulah main koroyokan. Yeuh uing kisrun. Moal mundur ku sasiku. Rek ngejat satu nyang beas. Ayo kadarieu wani mah. Kitu pokna ieu jalma teh bari ngalegeg mulak cangkeng nepak dada tutunjuk jeung gugupai ngajak gelut ke eta nyeruan. Ari ieu ama ayang miresa jeung sambara anu nyerangkeun ti kaanggangan teh bati cing rareret semu heran ku kalakuan eta jelema. Terus weduanana ieu nyampeurkeun ka eta jelema. Ari jelema ieu teh pas sadar yen di tempat eta teh aya nu marhatikeun ka dirina, terus ningali ieu ama eyang mirsa jeung sambara teh nyampeurkeun ka manehna, jolepok we ngomong bari acan ditanya oge. Teu nanaon kuring mah, keun tong hariwang, teu kudu nulungan, teu kedah ngarepotkeun. Karek anu kitu mah eueuh nanaonan. Yeuh kuring mah pernah ngalaman leuwih ti kitu. Kitu pokna ieu jelema teh ngomong bari semu songong. Ari sambara anu ningalikeun ieu tingkah laku eta jelema teh batik greget kesel sabab ieu jelema teh naha bet teu mikir teu boga rasa rumasa lamun tadi saumpamana teu dibantu kuno jadi eyangna nyata ama eyang mirsa tangtu ieu jelema teh duka teuing kumaha nasibna. Sabot ieu jelema teh keur ngoceh ngomong ka ditu ka dieu bari teu puguh teuing naon anu diomongkeunana. Jol srog weh ieu sambara teh maju salengkah ngageuteuh ngadeukeutan ka eta jelema. Bari nyinglidkeun baju leungeunna semersiku. Anuna molong seukeut ka eta jelema. Terus tarak mereupkeun dua leungeunna. Merep ditujukeun ka eta jelema. Pas ningali sikap sambara jigah kitu, ieu jelema teh teu puguh-puguh jol ngeluk tungkul jigah bueuk menang mabuk. Terus ieu dua ramo leungeunna teh dirakepkeun. Bari dua jempolna diutek-utek.
diteuneun ditumpangkeun dina beteungna jigah budak anu pinuh ku kasieun anu disetrap ku guruna. Ari panona ieu jelema teh meus-meus ret ka kenca, meus-meus ret ka katuhu, terus kadang-kadang ret ka sambara bari maling-maling. Tos kitu teh terus ngeluk deui bari sukuna edeng. Ari sambara pas ningali tingkah laku eta jelema anu saperti kitu teh, tibang gogodeg bari ngusap beungeut terus istighfar sambari ngarahuh ngarenghap panjang. Ari ama eyang mirsa mah ningali eta jelema jigah kitu teh tibang mesem we terus seuri leutik. Tos kitu ret ieu sambara teh ngareret kanu jadi eyangna, terus karek oge ieu sambara teh rek pok nyarios kanu jadi eyangna. Nah ari ber teh lumpat eta jelema teh sakalumpat lampet ti babaranting ninggalkeun eta patempatan. Ari sambara ningali kalakuan eta jelema jigah kitu teh tibang olohok ke mata simeuteum ngajangjang pinuh ku kaheran ningalikeun eta jelema anu abrut-abrutan lulumpatan bari sagala didupak jigah banteng anu kalah. Saatosna kitu ieu sambara teh cumarios kanu janten eyangna. Hayu ama, ayeuna mah urang kalebet deui we. Keun wios ieu perkawis pager anu raksak mah ku abdi enjing urang dangdosan deui. Ayeuna mah ama gerak kulem we hawatos. Kitu pokna ieu sambara ngajak kanu janten eyangna supaya asup deui ka jero imah pikeun istirahat. Ari eyangna diajak ku sambara saperti kitu teh tibang ungep bari seuri leutik. Tos kitu terus we ieu duanana arasup di ka jero imah pikeun istirahat. Ari ama eyang beresa mah teras lebet ka enggon. Ari ieu sambara mah teras kapangkeng heula terus nuju ka pancuran pikeun nyokot wudu. Tos beres wudu terasuk weh ka taju rek ngalaksanakeun salat sunah. Beres salat sunah teras diteraskeun kana pazikiran saacan lalason. Kitu cenah ieu pagaweanana sambara teh dina tiap sapeting-sapetingna. Di mana arek sare teh teu waleh salat heula dituruskeun kana zikir. Jeung di mana ari arek ngadeng teh teu waleh taralesot tina wudu. Tanpa sakanyahuna ieu sambara di kajauhan aya sapasang mata anu mencrong merhatikeun manehna melong meniseukeut jigah anu keur ngincer. Terus wetos kitu teh waktosna seueur. Rupina sakitu heula carita dongeng kanggo danget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu katilu. Saha eta jelema anu merhatikeun ka sambara teh jeung saha cenah ari eta mangkisrun teh jeung ti mana asal muasalna ke urang lajengeun deui dina episode anu salajengna.
Simkuring Arjun tatea sejauh undur diri ti payunan para wargi sadayana. Hapunten tina segala pikakirangan sinareng kalapatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Neda agung cukup lumur, neda jembar hampurana anu katada. Wilujeng patepang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.